لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم kunu fid dunya adyafa faqtirul fuqara. Al hadis rawahu Ibnu Al-Qamar. Anu kusim kuring dihormat bersama pengatur waktu penata acara anu barang kesempatan kasim kuring kanggo sumbangun dipainun para ibu oge bapak sadayana. Oke nuku simkuring dihormat para alimil ulama, para juama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah. Lalu sami-sami hadir jagung tumalapung dina ieu pertemuan anu dihormat dina acara tasyakur bil nikmah anu dita'allukeun kana prosesi dilahirkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka langkung oge para ibu, para bapak, hadirin hadirat, pengantin baru, pengantin bari, pengantin boro-boro, sami-sami hadir di nadi pertempatan. Lalu mudah-mudahan Allah memuliakan. Puji kali syukur yang sangatkeun hadirat Allah anu maha ghafur, anu mana ngalakungan fasilitas kodok sareng kodar mantena anu 40 tahun yang lalu mah teu pernah kabayang simkuring kena cari payun pada ibu oge bapak sadayana sabab harita mah abdi oge can lahir ya sadayana tidak terlepas tina kodok sareng kodar Allah anu memolding sedemikian rupa sehingga persis dina waktu anu ieu jam anu ieu menit anu ieu detik anu ieu simkuring kedah tausiah sok sanajan era parada merdekana diri anu mawi pidoana ti sadayana mudah-mudahan simkuring ngadugikeun dina ieu kesempatan akur sareng kahayang Allah Subhanahu wa taala. Sakalina teh eta dihilap shalawat biwah salam mugia tetep dicurah diimbahkeun ka jujuran alam urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'u tabi'in, tugdugikeun ka urang sadayana, wabil khusus anu hadir di dieu oge ngupingkeun kana pangraswara, sim kuring didoakeun sing buru-buru jadi almarhum. Amin ya Allah ya Rabbal. Biasa didoakan almarhum. Biasa besok loba nu komplain didoakan almarhum teh siga ditapai. Maka loba ibu-ibu didoakan almarhum amin tua. Amin tua amin amin. Biasa didoakan almarhum Bu.
Wios anu tanda tanya what going on. Naon almarhum teh. Terang Bu almarhum. Bu terang almarhum. Naon? Tuh almarhum almarhum. Almarhum teh tina rohama yarhamu irhaman marhumun. Hatina jelema nu meunang kanya ti Gusti Allah. Hayo engke kanya ti Gusti Allah. Nah didoakeun almarhum ngadona repeh atuh. Pada urang mah apana almarhum teh nu pae. Terus mata kade bisi PTBA pesantren tamat belenggu anger. Era parada merdih kana diri tempo didoakeun almarhum jeung amit-amit segala rupa. Pak almarhum teh ngadoakeun sing buru-buru menang kanya ti Gusti Allah. Hayo engke kanya ti Gusti Allah. Lamun ningali kana surat Al-Baqarah ayat 218 sebelah kanan di bawah cek Ustaz Adi. Bahasana sederhana. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ternyata ayat 3 trek yang mesti dilewati. Nu kitu kakara bakal menang almar. Iji iman, 2 hijrah, 3 ji. Nu kitu ge kakara yarjuna rahmatallah fi'ilna fi'il mudhari. Lamun cek barudak sakola mah katana ge kakara present continuous tense. Terang present continuous tense artinya ada di bawah. Angapa di nanti pinggir bisa nanyakan nggak kuliah. Kakara ngaharepkeun rahmat di Allah can tangtu kapi milik cacak anu iman hijrah jeung jihad can kapi milik komo lamun ngan mungkul kijep laler capluk ngimpi cecin 7 genep ya menang gelar almar. Siap Bu kupingkeun? Bias duit ka jam 12. Jangan nanti geus balik. Abdi teh bingung tadi teh. Naon bingung acara pernikahan ditaalukeun kana muludan mauludun maulidun ieu teh. Itu maulud. Mun dia repeh musyawarah ulang ngarak kuku. Da muludan mah bahasa Arab perenges ege mauludun. Memperingati saha nu lahir. Naon bedana jeung lahir abdi mah tara diperingatinya. Terus naon bedana? Beda cenah itu mah kasep jangkung Rasul, ieu pernek depok tadi ke herbal, herang wai bala dibuka kabeh. Keun insyaallah muludan mah ulem deui we ulah khusus ngabahas muludan. Di situ anggeus. Dalamun bade muludan mah ayat anu tepat teh alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sabab ayat eta nu nyaritakeun proses kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Ternyata ayat yang disampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Eta mah ayat yang berbicara candi akadan geus dibere ayat poliga. Ieu ku alatan salah ngadangdana nu diperingati proses kelahiran Kangjeng Nabi, ternyata nu disampaikan ayat berbicara proses setelah Muhammad angkat menjadi roh. Nyambung teu tah gitu isi salah kadang-danan bahaya. Para ibu, para bapak hadirin rahimakumullah, dia seueur bujang hari gadis seueur hari randa itu si emak di pangtari kan jam bagus pompet taluhur odong ka anak lepet. Bahaya cenah bapana geles dot luhur ngaplek hadap kedot. Aduh, Gusti, aduh. Kan
dikapayunkeun di dieu hal anu patula patali sareng pernikahan. Mudah-mudahan muludanana kasampeun, Pak. Mudah-mudahan muludanana kasampeun, Pak. Ya tadi ge sangem duikeun ka jam 12. Kan jigana jam 12 mah teh bahan geus dadasa jeung si madu itu. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Al-Ahqaf surat ke-40 anu mada unggelna wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha. Setiap kali kalimat wawaso wasiat pasti dibarengan ku wau haliyah. Ari wau haliyah teh wau resmi hal. Matak dina surat sok aya hal aya prihal. Lamun hal berarti resmi, lamun prihal tidak resmi. Termasuk setiap kali kalimat wasiat pasti sok disarengan ku wau sateacana bukti lamun wasiat mah itu teh resmi. Matak lamun dek mapatahan ka budak sing resmi, Bu, Pak. Urang mah seringkali mapatahan budak kusabab teresmi. Budak kerdahar di papatahan nyaho teu ngeunaheun daharna teh. Da untung piringna teh dibaledogkeun. Gara-gara terus. Padahal dina Quran teh ketika wasiat dek mapatahan dek marentah mah kudu resmi. Termasuk naha pangna Allah ngawasiatkeun kudu migawe kahadean kanu jadi indung jeung bapa. Naon sababna kahiji hamalat ummuhu kurha. Indung urang ngandung dina kayaan jerit. Eta ti mimiti miram geus loba-loba kahayang. Setelah terjadi proses inseminasi sel telur jeung sperma, kadar hormon meningkat sehingga lidah terasa tumpul. Matak hayangna teh nu aneh-aneh, nu lada teu kapalang lada, nu hasem teu kapalang hasem, teu saeutik jelema nu hayang neke nu botak pan jeung terus lamun hayang ka tanah suci mana gampang, tinggal ka kota ti bunderan ka ditu nepi ka tanah suci, Pak. Lamun hayang naik haji gampang, aya mang haji ngaliwat muntang sakedeuk. Naik haji Pak. Makanya di saat sel telur dibuahi, hormon meningkat. Di saat hormon meningkat, lidah terasa tumpul sehingga nu hayang nate nu kacida lada teu kapalang ladana, hasem teu kapalang hasemna. Ngan kadang-kadang di saat gubrak budak lahir, budak sok jadi pandeuleuhan, pangna budak ngacai teh kusabab baheula keur nyiram cenah teu laksana dupi ka hayang. Tong jadi pandeuleuhan, wajar budak ngacai. Naon sababna? Bibirna can aya pageran. Geus aya wawasan matara tara ngacai, Pak. Terus hiji ngandung dina kayaan jerih payah setelah terjadi inseminasi geus ngahijina. Matak bahasa para cima aya kumerang, lumeueur, gumulung, usik, malik, kolot. Matak aya bahasa ngolotkeun lain, Pak. Kan gitu bahasanya teh. Bumerang, lumeueur, gumulung, usik, malik, kolot, ngorak, kolot deui. Luar biasa. Bisi pagarkeun kolot-kolot urang bararodo. Cek saha bodoh. Buktina geus bisa nganarasikeun walaupun tidak ada universitasna. Bumerang, lumeueur, gumulung, matak dina masa-masa 2-3 bulan. Itu paling rentan keguguran. Sabab bahasa parege ge lumeueur. Dugikeun ka salapan sasi. Da kabayang atuh lamun tempo indungna pernek mah beutengna bureuyengna persis siga piriwit. Tahu seuri itu sok karumasaan.
ditinggali ti hareup cendrek di tukang centang di gigir bentik nang uban teu meunah nang karap kukuning nyangigir nya kitu teh matak pangenang ngawasiatkeun Allah sangkan digawe kahadean kanu jadi indung jeung bapa ngan dijadi taksis hamalat ku ummuhu kurha sabab indung anjeun ngandung dina kaayaan jeripaya daruksakna indung teh sampai ngandung panu asalna mulus rapih patuanganana lempet jadi singkaya unggul atuh sareuling siga nya ketueun teh leres matak lamun dek kawasiat kanu janten putra wayahna narasikeun kajadian ti awal nepikeun ka eta budak dewasa sehingga terjadi walimatul bulugh sampaikan wasiat-wasiat pesan-pesan jeung naon apapun nu pernah dilakukan ku indungna di masa-masa proses kelahiran sabab lamun apal kana jasa ku wasiat tersebut insya Allah nu jadi anak bakal hormat kalau jadi indung jeung bapana sabab apalan lalakon timimiti nepikeun ka anjeunna ditingkahkeun kan urang mah di mana aya ngawasiatkeun siga kitu nya yang nyi bapak indung anjeun teh da baheula mah atuh pantes ditingali ti hareup sieup ti tukang lenjang ti gigir leungit keupatna ge henteu we buri cak buri naon ada Allah deui meureun teh eta-eta ngan ti saprek anjeun kaluar we riweuh teh dan nu bapak mah de kaluar ka jero ge tara riweuh atuh cenah ti saprek anjeun kaluar riweuh teh kekuatan dikurangan itu ia penuh konsentrasi matak pantas pangna ngawasiatkeun hamalathu ummuhu kurha ngandungna dina kayaan jeripaya gubrak ke alam dunia dikikirit teu leutik digogogan nepikeun ka jebrong wa wadu'athu kurha ngurusna ge dina kayaan jeripaya hatta idza balago asyuddahu geus usia dewasa dinikahkeun saha nu riweuh terus nepikeun ka teu saeutik panu jadi kolot nu nganyuk ka hutang alatan pada hari tersebut anakna kudu bahagia apakah urang seorang anak pernah terpikir kumaha jeripaya nu jadi kolot ti mimiti ngalahirkeun terus ngabadageun ku proses usaha kaditu kadieu nu asalna indungna pantes bapakna oge asalna jak-jak belejak ku sabab loba kapanasan jeung katiisan sampai begitu nampak wajah keriput penuaan alatan berjuang ngagedekeun menjadi anakna termasuk seorang ibu di saat melahirkan nyawa yang ditaruhkan pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan atas orang-orang yang kita cintai. Pernahkah urang berjuang narohkeun nyawa keur jadi indung jeung bapa urang nepikeun ka ti sungsung ti dungdung naktak munah dina hadapan para sapalun poe melaan nu jadi anakna apakah kita pernah terpikir seperti itu hatta idza balago asyuddahu geus usia dewasa dinikahkeun ternyata nu diriweuhkeun saha qalbu gobrak teh anak urang ka alam dunia saha nu panghalana bungan nini terus nini na panghalana bungan nepikeun ka di beja-beja ka ditu ka dieu alhamdulillah cece budak nu sataun ka tukang teh geus lahir lamun genep bulan ka tukang geus lahir tanda tanya nu sataun ka tukang ditikahkeun teh geus ngalahirkeun kabeneran budakna teh barang pecah belah alias awewe barang pecah belah kan di beja-beja termasuk di saat anakna beukit ieu ngabadagan tempo sataun geus ngadeukeutan lebaran kadang-kadang numpang belana nanya ka indung bapakna ninina jang aa teteh ari budak geus dipanggeulekeun pakaian
lamun ternyata can kapanggulikeun saha ternyata ninikna siap ngaluarkeun naon nu aya nu ditunda dirina ternyata bisa geus tuntas ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi anak nepikeun ka nikahkeun gubrak teh incu ternyata leuwih badan kanu jadi mata bapak mah boga anak 8 ka urus kabehanana nah ari anak boga kolot 2 betul ka urusnya terus mata pantes pangna Allah ngawasiatkeun sangkan digawe kahadian kanu jadi indung jeung bapak salah satuna ti mimiti lahir nepikeun ka gubrak ka alam dunya nepikeun ka dewasa dinikahkeun setelah lahir anak kita pun ternyata masih siap ngabantu secara instan tak pantas kulunya kalau jadi indung jeung Mbak sabarangkali sadinten sawengi ngadoakeun sekali nah sia teh koret-koret deui babala atuh ari indung mah geus disungsung tidungdung nak muna pantes saeutik loba kajadian indung mah anak geuring teu pernah ngadoakeun Gusti pun anak teh daripada dikakaya masih kieu kenyataan terjadi mau tah wadah teu tapi ketika seorang anak lamun indungna ternyata gering parah apa yang dipinta ke Allah Gusti abdi teu tega ningali kieu mah daripada kieu mending bunuh tuh ku Gusti kadang-kadang ngadoakeun paek kalau jadi kolotna maudhu kalau baan ketika abdi nungguan di rumah sakit karena itu udah anak pakai kolot dah kolot mah tak pernah kadoakeun ka anak sehingga itu nurus tunyung pisanan sakit itu indung mah di saat melahirkan sampai nyawa pun ditaruh subhanallah matang abdi pernah aya kajian tenang karesan dipayun teu acan gaduh kendaraan da ayeuna geus dicanakan teh Avanza we Pak Avanza aya nu saha we bisa diinjeu. Aya cekengan Pajero mobilna pajajal di jero. Pajero pajajal di jero. Odang menang nginjem teh atuh aya nah Pajerona pajajal di jero. Wangsul ti Cikajang da karesan abdi mah Banjar Karang Pamidangan mah Cibulu ngan pamaneuhan di Garut kota matakun abdi tutubruk hampura tapi masuk ngamarah domba Garut di ditu lamun teh mah bahasa abdi heuras nya hampura 303 ge di ditu da sami abdi ge TNI AD itu mah tentara nasional angkatan darat abdi mah terima ini apa adanya nya apa boleh buat bisi lamun tutubruk jeung rada heuras hampura lamun tema bahasa abdi lada anggap sama cibiuk sok kadan lada colring terus sawang nanti Cibulu pepenak sareng hiji sepuh dina mobil aya ku bersih teuing raraina abdi teh penasaran ku sabab resep ningali raraina bersih ditaros Pak Saberji Putra abdi teh cenah pun anak teh gaduh 5 nu kahiji di mana aya cenah di Ciroyom Bandung gaduh toko 2 jongkok 2 mobil 2 bumi 2 motor 2 serba 2 begitupun putrana anu kadua gaduh toko 2 mobil 2 ngan jongkok hiji bumi nama sami 2 pas anu katilu ditaros ternyata sukses sadayana abdi semakin penasaran kasih bapak tersebut nah ya si bapak sukses teuing sehingga anaknya semuanya punya perusahaan anu luar biasa minimalna gaduh bumi teh 2 abdi penasaran dupi bojo bapak masih kena aya tos teu aya dupi bapak ayeuna calik di nu kasabaraha ternyata abdi secara tiba-tiba kaget luar biasa jeung nyeri hate dina kesempatan eta sabab pas ditaros bapak ayeuna calik di putra anu kasabaraha si bapak eta ngawalan abdi tos calik di panti jompo naudzubillah apalah arti harta melimpah lamun ternyata orang-orang yang kita cintai tidak merasakan jadi payah menjadi kolot sehingga anaknya sampaikan ke sukses. Di saat anaknya sukses ternyata bapaknya dibiarkan di panti jompo kebayang sakit hati
aya azab anu dicicil di dunia keneh ketika seorang anak menyakiti hati indung jeung bapakna. Naudzu azab nate bakal dicicil di dunia bari nepikeun ka akhir bari unlimited. Malahan mah panu kitu mah dinten dege ketika lamun ningali ka anak kita irsadul ibad, dina kenyataan tersebut bakal ada sosok seorang anu boro-boro asup ka surga ngang seseungitna wae moal masuk ka surga henteu ngang seseungitna henteu. Berarti di mana ayana? Dina nara salah satuna akun tanwin dina ko iwadun anil kalimat tegesna akul walidain nu ngajari hatekeun nu jadi indung jeung bapak. Matak sok mangpang mengpung sing jantan bahan renungan kajantanan anu ieu sehingga urang bisa naon neuteuk leukeur meulah jantung supaya jeung nu jadi sepuh urang aya pembebasan bisi dinten teu ku tindakan jeung kalakuan urang sadayana ngajakeun manah nu jadi ibu sareng siap kuih tidak nyungkan dihapunten ka sepuh siapna siap sunnah siap Arab siap Quran teh da siap sunnah mah bae da geus insyaallah sok jadi alasan insyaallah teh nya leres teu mangga urang teras teu wa wadu'at hukurha ngurusna dina kaayaan jerih payah hatta ida balago asyudahu geus umur dewasa dinikahkeun nuriweuk saha kolot tatangga di bejaan dulur dipetok orang karib kerabat diundang dan lain sebagainya bakating kubungah jeung informasikeun keberadaan terjadi hatta ida balago asyudahu geus umur 40 tahun wa balago 40 sana nepikeun ka umur 40 tahun ningali kolot geus rempok hayang murang tarima ingin hati memeluk gunung apa daya tangan merengket ningali budak nu kahiji keur kuliah biayaaneun nu kadua SMA biayaaneun nu katilu SMP geus puguh biayaan nu SD nu TK dan lain sebagainya eta teh urusan hayang ulang tarima istri meren suami urusan seorang suami berarti istri arahkeun nya apa boleh buat tidak bisa berbuat apapun ngan wungkul cemeluk dina kalbu jumrit dina ati Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nun Gusti mudah-mudahan Gusti nuduhkeun ka abdi sangat abdi tiasa syukuran kana rupi-rupi nikmat nu patos dipasikeun ku Gusti ka abdi oge ku Gusti ka Ibu Rama abdi cacak lamun ternyata kolot urang teu ngadidik teu ngatik teu ngarahkeun ka urang sadayana apa yang akan terjadi? Mungkinkah urang seperti batur nu dina saat siga ge hilup di kolong jembatan beng ka ditu beng ka dieu aya mobil ngaliwat dipegat ku sabab teu dididik teu diatik teu diarahkeun nepikeun ka kadungsang-dungsang komo lamun ternyata merenang apapun yang kita makan teh ngajarkeun Ibu Rama urang jaheut mata muncul sebuah pertanyaan di surat Al-Baqarah kaifa takfuruna billah na anjeun berkufur ka Allah wa kuntum amwata padahal samemeh nama anjeun teh maot fa ahyakum saatos terjadi pernikahan inung jeung bapak urang dihirupkeun summa yumitukum teras kayak dihirup yuk dimautkeun tos maut dihirupkeun sabaraha kali maut teh 2 kali pancet ayat tadi ge maut hirup cik sabaraha kali maut teh si bejaan bari amok sabaraha kali hari maut sabaraha kali
Maut seberapa kali? 2 hirup. 2 ditambah 2 seberiji. Hiji cepung tadi 2 kali maut ditambah 2 kali hirup sama dengan hirup sekali. Sada acan ruh dilebetkeun maut hirup. Susah jeung pentium tilu pada kieu. Lola. Sada acan ruh dimasukkan hirup maut. STBA sekolah tamat belum alur. Sada acan ruh dilebetkeun hirup maut. Ari hirup dina rahim usia sabaraha bulan? 4 bulan, berarti sebelum 4 bulan hirup maut. Maut, terus gitu hirup, terus hirup bakal deui. Terus hirup sabaraha kali hirup? Maut. Rumus Quran bisa jadi 2 ditambah 2 teh hiji 2 kali hirup, 2 kali maut ditambah 2 kali hirup sama dengan hidup kekal selama-lamanya. Satu acan ruh dilebetkeun urang maut, terus dihirupkeun gubrak ke alam dunia, terus dimaut, terus dihirupkeun. Kan urang teh ngantri nungguan beres sampai hari kia. Terus gitu kekal hidup selama-lama. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan hiji. So, buka masakanna. Era di sekolah teh. Saat usia dewasa ditikahkeun gubrak alam anak urang. Usia 1 tahun ngalahirkeun. Budak semakin badak ningali kolot geus rempok hayang ulang tarima. Ningali indung Gusti Nu Agung. Ai ditanya sabaraha kali ngadoakeun sakali ku koret-koret teuing. Koret teh kacida. Padahal kolot mampir unggal waktu, unggal detik unggal usik ngadoakeun kanu jadi anakna. Nah, nu jadi anakna tempo sapoe dina waktu sholat pun ngan 5 kali tamahan atuh tong ngumpul 5 kali. Marang teu kaasupkeun jalmi korek ka saha? Kanu jadi indung jeung tak subhanallah Pak. Petak ulah kealaman anu tadi di saat indung bapak anakna sukses ternyata bapakna dihirup di panti jog diurusna usaha kuba nyeri hate mah sik lamun ibu kajadian siga kitu bakal nyeri hate bakal kabayang petak lamun nyeri hate kabayang sahabat Rasulullah Alqamah dina sakaratul maut susah gara-gara ibu nanti jahat manahna. Gara-gara indung nanti jadi hate. Matak lamun aya kejadian di urang. Nah cenah eta teh sakitu ajengan, tapi maotna hararese bisa jadi goreng dodonges ka kolotna teh Pak. Sabab sahabat wae satu percontohan anu terjadi. Ternyata nu mempersulit di saat sakaratul maut itu adalah goreng kalakuan kanu jadi indung jeung matak lamun ningali kana surat Al-Baqarah dina tafsir wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Lamun cek Ibnu Katsir ngajelaskeun di dinya hade kanu jadi indung bapa lain nganterkeun ka surga tapi untuk dipermudah di saat sakaratul maut. Lamun ningali kana hadis dina kitab Nawadul Usul diperjelas seperti demikian. Mata hade bisi lamun ternyata dina kahirupan urang goreng kalakuan kanu jadi ibu jeung Pandi urang masing hade cenah ka kolot bakal asup surga lain cek hadis nu tadi. Ngan ngumpul dipermudah ketika sakaratul. Mata aya kejadian di urang sok timbul geuning masalah. Nah si eta teh gini sakitu goreng cenah kalakuan tapi mautna babari. Bisa jadi boga kahadean kanu jadi kolot. Pan urang sok jadi panengreuhan, dumeh gojali golongan jelema lieur.
Geletuk maut, ternyata mautna babari. Nah sakitu saya teh cenah bajidor barisan jelema doraka, tapi mautna babari bisa jadi aya kahadean kan jadi indung jeung bapak. Anu salajengna upami berbicara pernikahan unik dina Al-Qur'an teh Pak. Hiji dina Al-Quran ayat nu berbicara tentang pernikahan diletakkan di tengah dina surat anu sebelumna ayat kalimat wa min ayatihi nu kadina ge aya wa min ayatihi. Lamun dikaji ada apa di saat Allah meletakkan kalimat wa min ayatihi dina tengah-tengah. Setelah berbicara langit, setelah berbicara bumi, gunung dan lain sebagainya, bulan, bintang lain sebagainya, baru Allah berbicara wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ternyata Allah menciptakan naon ayat di alam dunia ia berpasangan sebagai pelengkap di dalam kehidupan. Ternyata lain gunung wungkul, lain bumi, lain langit wungkul diciptakan ku Allah. Allah lebih tahu getaran hati dan kerinduan dada seseorang, sehingga Allah menciptakan orang yang bukan hanya siap mendengarkan kata yang terucap, termasuk cerita yang tak terungkap. Siapakah dia? Itulah yang ditakdirkan menjadi pasangan kita. Kan abdi mah jeung pun bojo baheula teh Pak beda keyakinan. Abdi yakin bogoh pun bojo yakin teu bogoh aja teh Pak. Terus beda keyakinan? Beda. Tidak gara-gara beda keyakinan teh dana naon asal jahe bawang we. Janda herang banyak uang. Ari jarum banyak itu teh we. Ternyata subhanallah Allah menciptakan bukan hanya pelengkap dalam kehidupan teh sanes wungkul makhluk nu katingali. Allah lebih tahu getaran hati dan kerinduan dada seseorang, sehingga Allah menciptakan orang yang mau mendengarkan bukan hanya kata yang terungkap, tapi jeritan hati yang tak terungkap. Itulah pasangan kita. Luar biasa. Yang mau mendengarkan bukan prasangka dan pamrih. Dia siap mendengarkan. Di saat kita diharu biru, ditempa ombak, diterpa badai, ternyata ada sosok orang yang siap menerima dengan segala yang kesederhanaan nu aya di dirina masing-masing. Tak subhanallah. Abdi kaget baheula mata pantas dina Al-Qur'an ketika berbicara keluarga diawitan ku tasbih leres Pak. Tinggal dina surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma oh sok eta tah tun bitul wa mimma la ya diawitan ku tasbih. Malahan biasanya ketika berbicara tasbih, diawitan ku tasbih ketika dihadapkan kepada masalah anu betul-betul luar biasa. Termasuk ketika mendengar petir diawitan ku tasbih. Leres. Berbicara luar angkasa diawitan ku tasbih. Leres. Termasuk berbicara Isra Mi'raj diawitan ku tasbih kan luar biasa. Sehingga untuk menyuburkan kecintaan antara seorang laki-laki dengan perempuan, Allah menetapkan dina Al-Quran dengan kalimat ijab qabul yang sangat sederhana. Kalimatnya misaqon golido, perjanjian anu berat. Perjanjian anu beratnya dina Al-Quran teh ngan 2 ayat dina surat An-Nisa, saayat dina surat Al-Ahzab. Misakon golido anu pertama itu adalah proses pengangkatan Rasul Ulul Azmi nu diangkat ku Allah sebagai pemimpin di saat kekosongan kepemimpinan. Misakon golido anu kedua itu adalah proses
di proses perjanjian Bani Israel di hadapan Allah nalika dituntut untuk berjanji sementara di luhureun sirah maranehanna diangkat gunung Tursina. Misakon gorido anu katilu itu adalah proses pernikahan. Kalimatnya misakon gorido. Mata lamun ditarik benang merah kutilu kalimat misakon gorido berarti nikah teh tingginya sama dengan proses pengangkatan Rasul ulul azmi, dahsyatnya sama dengan perjanjian Bani Israel di hadapan Allah nalika dituntut untuk berjanji di hadapannya. Mata kamu segaya jelema mengundang janji pernikahan setelah dikokohkan. Ingat, lain bungkul saksi anu hadir termasuk Allah, Rabb pemilik alam semesta bakal menuntut perjanjian tersebut. Maka daripada dicerai mending ditambahkan, Pak. Terus, leres. Kapan dicaret cerai banyak? Leres. Mending di satu pun teu. Ibu mah henteu. Dari mah syariah harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan bahaya. Kunaon ibu-ibu teh itu siga tara tunduh Bu. Dek adonan cileuh mah tong di dieu. Inah ke kamar. Osok adonan cileuh. Osok. Ulah jamot trot wae tuh Bu. Ibu hoyong sehat. Ulah baeud wae. Sabab nu baeud mah dijamin sakadeng deui ge. Iya, betul. Bios. Ibu hoyong sehat. Bade ditampil pasian resep ku abdi. Bade nyaan. Cik lamun kulem ugah kulem sok gegetret sok senyum. Rasul mah diwagel sarus nama senyum. Perjanten teh Bu. Kita perjantan rumah dan pernah dibobodoh kok artinya punya. Bu, sok perhatos ke namun hoyong sehat. Rumus nama senyum. Besi percaya subscribe sudah tadi tanya. Di SMK TV Buya Makmun Mansur kan itu kabeh terus diterangkan sakali. Mandi dia ngahaja didugikeun bisi ibu-ibu mah di mana atuh mencet anu kana teh apa? Da mencet A ke jet deui. Daramona sagede nung suku. Pan alatan tradisional hari kasera ngagalugdra begitu meber. Maka orang teras tuh. Rasul kantos berpesan, kullu ma'rufun sodako. Setiap kebaikan itu adalah watabasama kali ahika laka sodako. Senyummu bagi saudaramu adalah sedekah. Kan aya kalimat laka, seri karena seri teh sodako. Kan perintahnya senyum lain seserian kade. Lamun seserian mana tadi? Wa minha. Siapa perhatoskeun? Rasul teh pesan di piwarang kumujeng. Mata kugah kulem teh ulah jiga bemo. Jeung gegetret jeung nanaon atuh. Tong silita melakukan sekian ibu. Yang mau dia silita melakukan. Jujur we aku lah, dah apal. Mangga buku pingkeun. Lamun jalmi aya nu di pagi hari bisa senyum 1/19 detik dijamin aya zat anu kaluar tina otak namina beta endorfin anu bisa memperlebar pembuluh otak. Matak lamun hoyong terkena stroke enjing teh ulah siga be ulah geget da persis siga nu sok aya di kebun awi atuh cenah da can pernah ningali sok mun da ngadoana sing ulah papangi siap Bu senyum siap. Nah malihan mah sanes wungkul memperlebar pembuluh otak termasuk akan mengaktifkan portal tik usus. Portal apalagi ngahalangan naon? Lain ngahalangan jalan nu ngaliwat portal mah. Terus ngahalangan anu ngali. Da kabayang lamun dina usus teu aya portal nu ngahalangan naon rupi nu dituang teh bakal bijil harita keneh.
Terus tuh, da persis tiga manuk cangkurilang pas dihuapan bulaluk cengkat gitu cepluk. Tuh pernah ukur cangkurilang. Nah lamun portatik ususna aktif, BAB nanti bakal lancar. Hitut nanti bakal gede. Mata abdi mah lamun papangi jeung sosok seorang perempuan rancunit gelisna luar biasa, mudah senyum, apal gede modal jeung hitut nanti. Matakna dalam hasil penelitian anu susah BAB teh 80% itu ibu-ibu. Naon sababna? Da isu keneh geus amek-amekan. Mata kusabab loba teh amek-amekan anu bijil ketika mijeun teh naon? Bedog, popongkol, batu, dongkrak, seluk bijil dan bikin ka mung atuh ka 4 kalina mangising teh. Dan nu bijilna bedog jeung popong. Eta teh modal ari hitut manfaat teh Bu. Aya kendungan se manfaat. Aya teh ciptaan Allah teu manfaat. Homer wae manfaat. Ngan gede kene madaratna. Leres. Termasuk hitut. Kade bisa aya teh ciptaan Allah nu teu manfaat. Da moal aya takdir kabarosotan kada kababaya. Ciptaan Allah mah sadana ge manfaat. Ngan aya nu ageng manfaatna saalit madarat, aya nu ageng madaratna saalit mata lamun hitut manfaat henteu manfaat, kandungan manfaat henteu manfaat. Sabab dina hitut mengandung H2SO4 asam sulfat, ketika tercium oleh seseorang bisa menekan resiko penyakit jantung. Cek bola mun aya nu bobos ka angse dipengpet tara pangambung. Eta dipengpetna sanggeus asup sama meh asup. Berarti nu asup ulah kaluar deui mata teh kieu. Ta eta nu jadi ubar teh nu ka angse. Aing ngaran terapi mah da teu gede saeutik. Atuh cenah lamun kitu mah angse we nu hidup ulah jengker dintenna jangan. Kata mah bujurna bau basreng kita itu. Tak luar biasa Bu. Pak, apapun udah diperintahkan ku Rasul pasti aya manfaat. Ngan urang teu surti kadang-kadang. Mata teh namanya Bu, ening-ening teh lamun BAB hoyong lancar. Lain seserian, senyum. Ay seserian mah kamu balik keprok mah jeung pengkolan. Seserian mah bahaya. Tabasama lain dohaka kalimat itu. Senyum. Seserian mah kalah teuas hatena atuh. Senyum perintah teh. Kumaha kada abdi mah hese atuh ngeunteung we kieu pelong. Geus dipelong kita saseri kieu kan di daun teh. Mantap contoh ti Rasul mah luar biasa. Mantap kunu fit dunya adyafa. Anjeun kudu jadi di ieu dunya teh adyapan anu ditamukeun. Biasana ari tamu sok lami tara Bu? Ulan akan tamu teh saeneng-eneng atuh. Tamu sok lami tara. Nu ngaranna tamu mah kudu pikir rezeki nu boga. Ari urang di dunia tamu sanes Bu. Bakalilah moal hidup di dunia. Moal. Berarti lamun urang sebagai tamu di dunia teh moal lila. Nu ngaranna tamu kudu pikir rezeki nu boga iman. Pertarosanana sanu gaduh langit jeung bumi. Geus akur sareng kahoyong Allah datang. Dek iraha tuh. Dek iraha tuh.
Urang lahir dilahirkan, hirup dihirupkan, sagarupana dina kahadian Allah Subhanahu wa taala. Ari taros geus akur jeung kahayang Allah teu acan kira. Hayo engkewe cenah, engke deui mah da aringan maot mah teu kaukur ku umur. Leres sugan gara-gara nu maot budak keneh, cenah piraku sakitu budak keneh. Teu kitu maot mah. Sugan gara-gara nu maot geus kolot, cek malaikat. Pantes ada geus kolot henteu. Maot mah umur. Matak dina kasempatan ieu urang sing surti kana kahoyong Allah Subhanahu. Lamun surti kana kahoyong Allah berarti sing akur sabab urang sering kali ngadoa. Nu mana atuh jalan lempeng teh kudu puguh. Soalna aya kejadian di Jogja, Pak. Ai santri nanyakeun ka ajengan, Pak Kiai, Islam itu sudah betul lurus? Oh iya lurus. Tapi kenapa kok masih minta di dalam sholat tunjukkan kami ke jalan yang lurus? Berarti kalau begitu Islam belum lurus. Akhirnya eta santri asup Kristen Mbak isuk nate. Mata kade bahaya. Ayo terang jalan anu lurus. Ayo, mangga perhatoskeun. Sabab dina kahirupan ketika tenuturkeun jalan eta nepikeun ka iraha moal lurus-lurus. Siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ulama sepakat arti siratal mustaqim dinul Islam ay syariatul Islam. Tegesna aturan Islam. Mana di aturan Islam teh? Ukuranana Al-Qur'an. Matak kan lamun hoyong terang siratal mustaqim urang hitung we jumlahna. Ay sabaraha huruf lamun dikaji ku MSQ. Urang kudu apal cara mempelajari Al-Qur'an nu sumping ka Indonesia teh aya dua cara. Hiji ayat cara Kufah, dua ayat cara Basra. Cara Kufah mempelajari Al-Quran huruf hijaiyah teh 28. Leres huruf hijaiyah 28. Ieu cara Kufah. Lam alif henteu lebet, hamzah henteu lebet. Cara macana mana? Alif jabar A, alif JRI, alif PSU dibaca A I U. Aya nu kadua cara Basra huruf hijaiyah teh 32. Lam alif lebet, hamzah lebet, ditambih al jeung ta marbutoh itu pun tetap huruf hija sehingga jumlah nanti ayat 30. Ternyata nu huruf 32 teh sesuai dengan standar mazhab Utsmani. Ngan ieu carana cara Basra. Kumaha cara macana? Alif fathah, alif kasrohi, alif domah u dibaca. Matak diurang di Indonesia aya dua cara maca Al-Quran. Aya jabar JRPS, aya kasroh domah sareng fathah. Itu kasroh cara Kufah sareng Basra. Matak kusabab huruf 32 lengkap olahan ayat tamimna 32 mah. Al sareng ta marbu. Ai ta marbu toh huruf sanes. Nah teh jumlah hurufnya. Matak urang itu we mustaqim. Cek MSQ ieu teori keseimbangan diawitan ku mim ditutupan di mustaqim. So. Sabaraha huruf hijaiyah? Ta'aruf. Tak sayang. Mustaqim mim huruf kasabaraha, Bu? Sabaraha? 14. Punten sabaraha matematika nih. Sabaraha? 20. Betul 24. Cenah lah eta ge apa? Departemen percenahannya. Sabaraha mim teh? 23. Tadi geus bener 24 ngalun mundur 23. Kusabab teu yakin apalna ketika dikecoh ku batur teh milu we sakahayangna. Padahal 24 teh geus bener ngan ngukur bener ngitungna henteu kitu. 24. Mim 24. Sin huruf kasabaraha 24 kunci. Sin huruf kasabaraha? Berapa? Lasna 11. 11.
Bisa 11. 12. Sok Bu ngarah aya gawe muka-muka atuh bilang sampai jadi andep kedua. Huruf kedua teu nanaon Bu, mangarah apal. 2 beung kunci ditambah ta huruf kasabaraha? Katilu. Mustaqim ditambah qaf huruf kasabaraha? Jadi abdi biasa heula itu Bu. 21 kunci. Iya huruf kasabaraha? Iya. 30 pan iya 28 ditambah lam alif jeung hamzah. Berarti huruf katilu. Mim huruf kasabaraha? 20. Sok kurang itu. 24 jeung 12 sabaraha? Oh, entar ada gitu mau kami ngitung hutang mana itu. 12 sareng 24 teh sabaraha? Ditambah 3. Ditambah 2 hiji. Sabaraha? Ditambah 30 ya. Ditambah mim 24. 104. Ari Quran sabaraha surat? 104. Berarti mustaqim teh polana Quran. Matak sepuh kapungkur sampai memberikan siloka kade cenah Quran teh kudu disuhun. Artinya lain hungkul ditunda dina sila, tapi jadikan Al-Quran sebagai pemandu di dalam kehidupan secara utuh. Kakara bakal selamat. Mau Quran ulah dikelek ku ditangkep bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Ku ditangkep teh supaya menjiwa. Ari ngabujuran Quran kengeng teu. Geuning loba ketika salat pas asup ka masjid, Quran dina lawang masjid, salat dihareup jadi ngabujuran Quran. Nah, jadi nanaon? Eta pernah ngabujuran. Leres teu? Berarti nu dimaksud ngabujur lagi ngungkul gitu. Hidup ngaku sebagai umat Islam, tapi tentu marima karena ketentuan ti Allah, yakni Al-Qur'an. Kata kade abdi miris Pak. Emot kapungkur di saat abdi ngaospek aya murang ngaospek adik tingkat di saat lebet kuliah aya murang kali ka UIN teu katarima, ka mamana teu katarima, pas dites bacaan Al-Qur'an teu bisa ngaji. Nah, teu bisa ngaji. Teu pernah dipiwarang cenah ku mamah jeung bapak. Pas ditanya, naon agama mamah jeung bapak? Cenah Islam. Ternyata anakna teu bisa maca Qur'an. Naudzu. Abdi berharap wabil khusus meureun kanu ngarora keneh usahakeun surat Al-Fatihah mah tong diwarah ku batur. Mun bisa mah ku inung jeung bapakna. Sabab sahanteuna lamun ternyata di saat eta budak dewasa ibadahna hade salat sering maca Fatihah termasuk salat sunatna berarti bakal ngalir ka saha? Kalau jadi ibu jeung rama pada ayeuna mah kadang-kadang dititah kateun batur tempo dipenta SPP 2500 pan ku terus cenah pira ngajar Fatihah da mangge bisa padahal dipenta teh teu gede ukur 2500 gedena ge 5000 kan teu saeutik anu ku terus beres. Oh berarti nya urang denge kitu taya. Jadi mustaqim teh ukurna Al-Qur'an. Matak lamun urang syukur karena naon rupiah nu ditangkaskeun ku Gusti Allah hatina narima berarti dihenteu kudu siap ngaaplikasikeun Al-Qur'an. Matak jadikeun salat sebagai mir'atul hayat. Salat teh mir'atul cermin dina kahirup. Dina salat aya niat. Naon maksudnya? Niatnya ternyata karena optimalkan rencana lamun diaplikasikan
Mata ulama sepakat di saat urang dan sholat menang takbir takbiratul ihram dipanjangkan sabab dek optimalkan rencana Allahu Akbar. Diteraskan ke surat Al-Fatihah. Ternyata surat Al-Fatihah itu pedoman amal supaya orang ulah salah ngalengkah. Termasuk ketika imam waladhdallin, imam baca amin, dijawab ku makmum ge mata lamun cek caro ge amin berarti makmum ge kudu saha nu jadi makmumna ketika di bumi mata teruskan karena iktidal siap mendengarkan arahan di Allah Subhanahu wa taala. Sami Allahu liman hamidah berarti makmum kudu ngajawab Rabbana walakal. Ketika ayat perintah-perintah di suami nu merupakan ketentuan di Allah sama sekali tidak boleh ditolak, tinggal Rabbana walakal hamdu, terima secara total utuh. Sabab takbiratul iktidal merupakan wujud penerimaan terhadap arahan di Allah Subhanahu. Pas gitu diteraskan karena sujud. Ternyata sujudnya menyerahkan diri secara total. Mata anggota tubuh, ayat anggota sujud ayat 7 tina tubuh nu mesti nempel ka bumi. Kan menyerahkan diri secara totalitas. Takwa enak itu bral sok penta ka Allah Subhanahu. Ditamihan saatos kitu kutumanina. Ternyata tumanina itu teh dalam segala hal apapun urang mesti step by step. Tong disakali ke diteraskeun lanjut ku tasyahud supaya tujuan urang jelas asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teras ditamih deui ku sholawat termasuk kita salat akhir. Naon sababna? Sabab dina pola gerak perjuangan Islam semata-mata tidak boleh keluar dan di luar dina sunnah roh ditutup ku kalimat salam. Ternyata itu harus terselamatkan keluarga, diri, jeung dulur, oke masyarakat anu aya. Lain mungkul assalamualaikum itu sebagai kontrol sosial. Panutupna teh di dalam segala apapun mesti terencana. Mata jadikeun salat sebagai mir'atul. Siap jadi mir'atul hayat salat urang. Siap diharapkeun. Ibu sok ngadoa tos maghrib. Naon doana? Rabbik wan. Eta budak tadi ibu sok pu lamun salat sok ngadoa warjukni. Sok warjukni. Kardian ku si bapa henteu. Dalam diartikeun warjukni teh da itu lamun diartikeun mah akang beas geus beak, akang beas geus beak. Anteng ngalartieun, ada kalau sama bahasa Arab teh apa nya? Dalam unsur ti mana bakal amok salah kita. Oh, da apa cenah eueuh beas teh. Tadi urang mah sama bahasa Arab kan teu paham. Warjukni akang beas geus beak, akang beas geus beak. Lamun diaplikasikeun dina kahirupan kan kusab teu ngartieun lempeng hepan di urang mah. Bojo warjukni antes. Mata sok pahami mir'atul hayat kana sareng salat insyaallah akan terselamatkan. Lamun urang siap ngikuti sunnah Rasul. Mudah-mudahan dina pertemuan ieu urang sadayana sing terbuka pola pikir urang. Salat teu semata-mata salat, sabab diukur ku kitab Ibadatul Ahkam alias Bulughul Maram. Ternyata loba jelema nu praktek peragaan salatna persis seperti sholat setan. Mantap cek saha setan teu sholat. Cek kitab Ibadatul Ahkam ternyata setan teh sholat. Bisi ternyata praktek peragaan sholat kurang akur jeung sholat teranggu setan. Katingali henteu. Tadi pan aya praktek sholat sehingga setan berarti katingali. Bulan nu katingali teh setan di kalangan dari setan tim kalangan manusia maka tingali.
Tinggali surat Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa syayatinil insi wal. Berarti setan teh di kalangan jin jeung kalangan apa setan artina? Ulan teu apal. Setan teh tina syatona yasinu syatnan saitonan. Artina menyalahi nu kadua ngajauhan. Kahiji menyalahi nu kadua ngajauh. Cik lamun aya istri nu ngawe rok sakieu setan lain. Eta geuning katingali. Menyalahi tidak? Setan lain. Sederhana kan natikeun setan mah teu kudu aya setting. Nu menyalahi apapun ketentuan teh berarti saha? Termasuk ketika ulang mengklaim sebagai umat Islam terima kana wahyu ti Allah dijadikan sebagai aturan dina kahirupan. Eta saha? Kitu lah ngartikeun setan maka saya itu. Nya, tetap tampil we Al-Qur'an wahyu ti Allah sebab Al-Qur'an teh nu bakal nyalametkeun di dunia sareng akhirat. Dipanjangkeun geus tiasa panjang Pak Bu. Dipendekkeun geus tiasa pendek daripada numpak sanu ka Cikajang. Jalana buka-buka nu pidato panjang nu sami ngadain urutan. Akan tinggali ibu-ibu geus seureum di sisi bari beuleuh. Aku teu nu kasebut. Pembuahan lebih ke jam 12, tapi ternyata ibu itu siap. Maka kita mengulang doa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saat nikah teh Norman, Bit, Suparman sareng saat ada yang Nur Latifah. Mudah-mudahan kita menjadi sosok manusia yang mampu melahirkan generasi baru yang lebih baik di bangsa sadayana. Amin. Oke, mudah-mudahan sanes mukul anjeunna putra putri urang sadayana. Buyut bau urang sadayana mudah-mudahan jadi sosok manusia mutakin. Sosok manusia yang didapatkan oleh semua orang yang bakal menjadi penyelamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan proses tersebut pola mustaqim biasa diterapkan di kehidupan urang sadayana sehingga teu aya dina kahirupan urang terlepas dina Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inni abdu wa ibnu abdik wa ibnu ummatik nasiyati biyadi madin fi hukmu adun fi qadahu. As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsa aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ta'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'al qalbina wa nura sadrina wa jalaa husnina wa dhahaba hamina wa ghamina ya Allah ya Allah. Di antara miliaran manusia inilah kami ya Allah. Beberapa orang hamba berkumpul di tempat ini, datang merangkap ke hadapanmu dengan hati yang serasa hancur, dengan kesalahan yang telah kami lakukan. Ya Allah ya Allah, seburuk apapun masa lalu kami maafkan ya Allah. Hindarkanlah kami dari budaya-budaya yang sementara ini, hingga kami sampai ke negeri abadi yang di dalamnya ada ampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami ini adalah hamba-Mu, umat dari hamba-Mu dan anak dari hamba umat-Mu ya Allah. Sesungguhnya ketentuan-Mu ada pada penguasaan-Mu. Engkau lebih adil dalam menentukan segala ketentuan. Ya Allah ya Allah, kami menagih simpati kepada Engkau. Berkahkanlah kepada kami pasangan yang soleh. Berkahkanlah kepada kami anak yang soleh. Maafkanlah segala kesalahan orang-orang yang kami cintai, terutama kesalahan ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, kami menagih simpati kepada Engkau ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan suami dan istri kami ya Allah. Berkahkanlah kepada kami anak yang soleh. Maafkanlah segala kesalahan ibu bapak kami. Kami tahu di saat ibu kami melahirkan kami sampai nyawa pun ditaruhkan ya Allah. Dan kami pun tahu di saat bapak kami menghidupi kami. Kami tahu seringkali bapak kami kepanasan, malah pun kedinginan. Sampai begitu nampak wajah keriput penuaan di wajah mereka ya Allah. Semoga Engkau menggantikan setiap cucuran darah dan keringatnya dengan surga.
Kumpulkanlah kedua orang tua kami dengan orang-orang yang mati syahid. Kumpulkanlah kedua orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah orang tua kami dalam bingkai keriduan-Mu yang di dalamnya ada surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas samiul du'a. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala hadiniyah binyatin sholih al-fatihah. Sekali lagi, kadek bisa hilap senyum, buka dua kadek bisa hilap rumus mustaqim, buka kiluna kadek bisa hilap kado akan hujan terima, bisa ternyata berarti embargo Allah Subhanahu Wa Taala mengkonfirmasi kena kesempatan akhirnya tadi ibu coba berjanji sawang sunat dia siap yang dibutuhkan lalu jantan ibu sadar suatu aja dia mau tadi bisa hilap sahabat kalau kuat tindakan seperti itu, insya Allah bakal dipimpin roh. Itu tuh baik ilah kata kami. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.